ieu Siti Rubaiyatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minar uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya dihartieuna na ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot dia yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira saja tadi nama ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi nama resep bae jaknya lah hayang lah jaknya tala uridu minad dunya abi batengarapkeun dina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka aja mah supaya itulah biar terakhir kita doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teman kos kitu mah malah di neraka mah dia tuh sabada cek eta teh geus kos kitu bae kula mah hayang ndek ditalar ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos kitu dong Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh ka tatangga maulah lamun urang tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah dijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang dibikeun hukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah salah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin jariji sama-sama aing saya kumaha teh kebocor aing poera teh doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi Allah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina mahsusahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah mbu wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah ieulah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia
los yang sia cak Allah baik manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak panjang udag-udag nu rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toriko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sumut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamanggis timur salin jeung nabi aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa torikoh matak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju na sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima gaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala upaya menghadapi bulan suci Ramadan khusus timkuri nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah simkuring ngahampura di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah